Hayu gerasa radia mengpengker hirup di dunia amakar samperentea di akhir moal sulaya gening maot ngadodoho borosok di poho-poho datangna temerenya ho ngageretek taya tempo taya berang taya peting taya raja taya kuring di mana ajal gesumping temenang embung anaking horeng nyawa ujung badan nu geus lila babarengan datang mangsa dipisahan paturai tineng pamitan lain meureun lain sugan da ieu mah kanyataan kabeh pasti ngarandapan geuning awak urang pisan kaget reuas mata mencrong reng hapranjuk munggah bengong napas ngangsegna genggerong nu deukeut geus teu ka tembong horeng ieu teh sakarat dicabut ku malaikat nyawa ngangseg mapai urat teu aya daya keur lumpat kureng hap nu panganggesan pegat sakabeh harepan ngabengkang taya dayaan rek kumaha pangharepan borok mah keur suka bunga ngatur nafsu seuri bunga beak tempo kudu pindah
nyamperkeun ka alam barzah. Geus waktu ninggalkeun lembur menuju ka alam kubur. Menanggali geus diukur mahikeur awak sakujur. Rek naon anu dibawa duit atawa sawah lega. Menang ngumpul tea belaan nipu pasea. Benanti susuk ti dungdung nu sok dipake adigung. Kana solat mata kliwung waktuna zakat mah embung. Ibadah kateler-teler nepi ka nyang hulu ngaler. Lapur badan geus komper di tengah imah ngagoler. Ngajolopong di ruruban diriung di tarungguan. Gempur campur jeung reuas setan mah batimu puas. Harta anu gunung-gunung pakean duit satungtung ngan masih boe asiwung ditambah kai keur padung. Lawang amal geus ditutup hanjakal keur waktu hirup. Talangke beuteung teu sanggup padahal waktu mah cukup. Paingan Rasul ngelingan dunia mah pangumbaraan. Nah beut kamalinaan tonggoyhan teu nyubadanan. Ati ngeurik pikir liwung imah tiiseun jeung suwung ngan anak
poe panganggesan mana berat rek amitan keun imah keun pakarangan gewatkeun logak ngantosan pasaran mendung di payung tiluhur dirurup sarung nu ngiringna semunguyung nangkep dada tingkuyungkung ngaleutngeung keuing ngabandaleut beuki deukeut beuki deukeut kana logak ruper heureut duh geuning enggeus nyangkorah rupku padung rapku lemah poe krupek jeung tugeunah ngarumas cukireuh susah ahli sobat kawauhan teu tolih gancang bubaran duh saha nu rek maturan geusan cicing babarengan mana sobat mana dulur geuning buriak salembur henteu maturan di kubur sumawon nambahan umur oge harta banda kuring nu dipuhit beurang peuting cik mana anu rek ngaping geuning geus kieu mah kuring hanjakal aduh hanjakal teu getol sadia amal padahal geuning padahal ngan amal nu jadi bekal naon keur panyinglar sedih nahan ku cimata getih tawa bangkieung jung kelih harta mah geuning
parengutan parantosan mangga geura aremutan sugan manawi jeung sugan ngajadi kamaslahatan kumaca ieu pepeling mugi sing janten panggeuing da Gusti anu ngajaring siang jeung